Siapapun umatmu yang di dunianya lidahnya basah banyak membaca sholawat, kami janji di akhirat orang tersebut akan kami pegang tangannya dan akan kami masukkan ke surga Allah. Itu yang dijanjikan oleh malaikat Jibril. Jadi tukang baca sholawat masuk ke surga, dicekal ku malaikat Jibril, dicekal. Dia tukang baca sholawat lah nudutan dicekal, nudutan mau dicekal di sini. Terus dia baca sholawat dicekal ku malaikat Jibril, abus ke surga bareng jeung malaikat Jibril. Terus malaikat Mikail, ya Rasulullah, siapapun umatmu yang di dunianya lidahnya basah banyak membaca sholawat, hatinya berzikir ta'zim kepada Nabi Muhammad, maka itu malaikat Jibril beliau berjanji di hadapan Rasulullah, orang tersebut akan kami beri minum dengan tanganku sendiri, yaitu Talaga Kausar. Alhamdulillah, kau telah dipercaya. Abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuhu wa karimuhu alladhi turja syafa'atuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa syarif wa karim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimin lima sabaq والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأبيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله. Agisna sari'an bi'izatillah, amma ba'du. Ya ayuhal hadirun wa ya ummat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وقال أيضا في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضرة المكرمين والمحترمين والمشرفين والمعظمين والمحبوبin, para kesepuhan sadayana, para kiai, para asatid wal asatidah, para hujjaj wal hujjajah, dulur-dulur pribados anu sangat dicinta, oge anu sangat dihormat, oge anu sangat dimuliakeun ku pribados. Mudah-mudahan salila sadayana hadirna calikna di majelis kalawan ridho galih mangtena masing-masing angkat ti bumina ka ieu haflah, ka ieu tempat, ka ieu majelis, diiringan urang sami-sami sejana waitu ta'liman wa takriman li maulidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga semua yang hadir mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya Rabbal. Sakurang maca sholawat ummi heula 3 kali supados Allah ngalirenkeun hujan. Sanes urang alim ku hujan tapi supados nyaman calikna sadayana.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil Allahumma sholli Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mudahan jalma anu osok sholawat di hampura amin diraksaku Allah hatina jeung jasadna di penyakit bacalah salawat pada Nabi Muhammad wa sallim wa barik orang sarana Alhamdulillah dulur sadayana wabil khusus pribados atas nami panitia oke Majelis Ta'lim Al-Mahabbah mung ditambihan yang wal muttaba'ah jantan ieu teh kumpulan insyaallah anu diaminan ku para malaikat. Makana lamun hadir di majelis maulid sadayana tong aya nu sare sok kahayang urang suhudkeun ka Allah taala insyaallah berkah maulid anu teu damang sing sehat teh terus nu dagang sing payu dagang kalawan sing gede untung. Jadi berkah maulid mah dulur sadayana pribados yakin. Jadi berkah maulid itu bisa merambat urusan duniawiyah, urusan ukhrawiyah. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, apapun yang kita cita-cita, andai kata orang tersebut yakin dengan berkah maulid, maka Allah akan mengijabah dan mengkabul secepat mungkin. Ridho harudan ridho kalau teh hujan, kuduna hujan malin hareudang, geunya tapi noh dapan PTT. Ini berkah maulid ieu dulur sadayana dunia akhirat ku Allah Gusti dibrokeun. Maka pribados yakin moal aya mamang nabi urang hadir di payun urang sadaya. Nabi urang payun di payunan urang sadayana beliau melihat dengan tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena pribados aya nu naros pagi cenah ieu teh rek ulang tahun saha. Pribados diwalar sumuhun. Pribados bade ulang tahun Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi cing lamun urang diulang tahunkeun ku indung bapak urang terus urang diraya-raya dipake naon terus pasongan dole dan lain-lain urang bungah moal sami jungjulan oke. Begitu beliau sumping ke dia, alhamdulillah beliau tersenyum melihat bagaimana isi majlis ini dengan hatinya gembira.
Karena semua yang dipasang oleh santri dari seminggu ke tukang berwas juga jadi mana dengekeun masang nukia bersihan WC jeung sabangsara make lir Rasulillah. Karena orang hayang menang syafaat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yakin sadaya Rasul aya? Bisin teu yakin dulu sadaya pribados marek yakin we. Gitu. Yakin baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan dawuhna, tatkala siapapun umat yang beruluk salam kepadanya, Nabi akan menjawab dengan ruh dan jasad beliau. Alhamdulillah. Jadi kebanggaan orang teh dulur sadayana, kufara ulama khususnya, bahkan Allahnya lira. Allah teh dulur sadayana 1000 tahun sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan surga, sebelum Allah menciptakan neraka dan lain-lain yang Allah ciptakan, itu nur Nabi kita sudah Allah ciptakan. Sudah Allah ciptakan. Jadi Nabi urang teh adalah yang pertama Allah ciptakan, cuman yang akhir Allah wujudkan. Jadi sampai meh aya langit, sampai meh aya lauh mahfuz, sampai meh aya itu aya ieu, Nabi urang ku Allah parantos diciptakan, bahkan Allah ngadagangkeun keagungan Nabi tuh. Para nabi-nabi yang lain, para rasul ku Allah didagangkan, bahkan Allah membikin perjanjian di alam arham, Allah bikin perjanjian di alam ruh kepada seluruh yang diciptakan Allah. Maka surah Allah, sadaya para rasul, sadaya para nabi, lamun arajan sadayana hayang berhasil yang disampaikan kamu terhadap umat kamu, maka kamu mintalah syafaat dan pertolongan kepada Nabi kita Muhammad. Itu nabi yang dulu. Nabi Adam ge nikah teh make sholawat ka saha? Nabi urang. Sholawat nu mana? Nu tadi nu dibaca Quran. Sholawat anu dipake mas kawin ku Nabi Adam ka Siti Hawa itu adalah sholawat ummi. Maka seseorang yang membaca sholawat ummi tatkala orang tersebut hak menang siksa Allah, maka Allah akan cabut siksaannya sehingga dia akan dimasukkan ke surga Allah. Alhamdulillah. Lamun menjara teh sing loba maca sholawat teh bisa. Nu galau pampang. Nu teu boga duit sing loba maca anu acan payu komo. Anu leuwih loba pisan nu jom. Aya nu jomblo. Sarua anu ngomong ge jomblo. Doakeun sing meunang jodohna. Amin. Tuh mane beda amin. Alhamdulillah. Jenuh, jadi kedua ini, tuh, ya sok tinggal kesana. Ya jalmi di dunia teroba pangabutuh sanes, nu dagang hayang payu, daganganana, nu bisnis hayang jalan bisnisna, tuh, ayeuna komo keur musim corona hayang jauh ti urang eueuh deui, ya amal nu pangsae-saena mah sholawat. Naon salat? Sholawat cek sadaya eta teh. Ya, coba dulu baca sholawat bisa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mual nepi doa orang ke Allah lamun teu make sholawat ke Rasulullah. Tah, tarik buka-buka. Kasih tadi. Ya begitu ngadenge teh kieu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dia sentakeun supaya juri masuk ke jero hati teh hancur kami. Harus cing berikan deui Muhammad pasti Nabi urang. Pasti Nabi urang bunga. Nabi urang hayang ieu pribadi hayang mok jeung Nabi teh ieu kikiwan teh hayang di alam selesai. Jeung kikiwan ge lain duit sorangan, duit pamere itu. Aya nu mere baju tukang baju mere naonna. Mere bajuna tukang pokona eta.
Jadi ku pribados ya anu ngiring saler merek baju gitunya di dagang baju simpayu nambah. Terus merek ada ieu mah nambah merek kabeh oke. Amun pribados kieuan wah bisa murah jeung Allah. Beres? Itu loba bisa. Nya hayang naon atuh teh? Hayang meunang syafaat Nabi. Tuh. Jadi lamun urang geus asup iti soal ati urang ka Nabi teu aya doraka. Karena Rasulullah bin Baros pagi ari gigieuan cenah kasupian teu khusus ngabung ke Nabi la riya'allahu wa ittifaqu min arba'atil a'immah la riya'allahu fi a'mali takhsusut ta'zimin Nabi Muhammad tidak ada riya. Ya, rek make ondel-ondel ke mau riya. Kan Baros make ondel bisa budak kalapur ini. Ya ibu bisa teh apal kena benangtung soalnya rek katingali. Terus ya ibu apa surga teh? Yuk di surga teh aya panto. Di surga teh naon? Eta panto teh ngaranna sacing Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Terus di surga teh aya jandela, eta jandela ngaranna sa? Sayyiduna Muhammad. Terus di surga teh aya tatapakan nu naik kitu ngaran kabeh Sayyiduna Muhammad. Terus di surga teh aya bidadari teh dina dadana make ngaran saha? Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ieu di surga teh aya piring teh disuguhkeun ka urang eta kabeh piring make ngaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Di surga itu cuma ada dua nama. Yang pertama adalah nama saha? Allah. Yang kedua adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Daya Nabi Ibrahim, daya Nabi Adam. Maka kita harus bangga. Jadi pantas batur lebih KBBH mulu dan jenazah dan mau bisa jadi jaminan selamat salat rahmah. Laris? Akan salat orang mah geuning beda. Salat urang oke? Beda. Jadi nu bakal nyalametkeun urang mah pertulungan saha? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nepi kabeh oke, nepi kabeh dan mantap kurang cinta ka Rasul tidak urang teu apal sejarah Rasul dulu sama. Ya buas ngadongeng hiji sifat Rasul. Ini dongengnya nih kayak bisa. Ya Nabi urang kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat beliau sedang berkhutbah di masjid. Berkhutbah di lebat mas. Pas aya khutbah teh aya nu nangis. Nangislah aya hiji sora anu ceuring nepikeun ka jujuratan seperti di barat budak nu katinggalin ku babana sehingga Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau keluar keur khutbah teh keluar. Wahai para sahabat, siapakah yang di antara kalian yang menangis sampai sekeras ini? Sahabat teh nu ngawarda teh nangis. Maka Rasul mapa kajuru. Apakah mana kajuru? Di juru dipilarian nangis teh aya terus dipilari ka juru itu teh aya ka tengah teh aya ternyata nu nangis teh di luar ada pohon korma yang sudah kering sudah turun naon daun dicaketan ku beliau Nabi urang Rasulullah kita cerita tangkal korma entah tadi ku budak marhaba tangkal korma ceuri ditaros kunjungan wahai tangkal korma kenapa engkau menangis? Eta saur tangkal korma ya Rasulullah kenapa engkau tidak lagi menyindir ke kami? Saya takut ya Rasulullah engkau meninggalkan saya. Saya takut aku berpisah dengan kamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memeluknya tangkal korma dipeluk Rasulullah bisa. Maka yang cinta kepada Rasul itu makhluk Allah bukan hanya yang diberi akal oleh Allah, tapi makhluk Allah yang tidak berakal sekalipun semuanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi alhamdulillah. Bunga sadayana insyaallah balik di bunga terus tak Nabi urang dulur sadayana ya pribados yang ngadagang ke Nabi urang nu mulia, Nabi urang nu agung, Nabi urang bakal nyafaatkeun urang di akhirat jaga husna. Kalau bukan syafaat Nabi urang
sholat kita tidak akan sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikubur orang yang mencintai Rasulullah, yang menyayangi beliau. Kita tidak perlu takut akan kehadiran malaikat, karena ulama sudah berjanji, siapapun umat Rasul yang mencintai Rasul, yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, di kuburnya dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Satu kebanggaan kurang sadar. Jadi barokah mulut teh kagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malaikat nuopat ya dulur sadayana, malaikat nuopat hiji malaikat Jibril, kedua malaikat Israfil, malaikat Mikail, katilu Israfil, keempat Ajrail. Beliau berjanji dan bersumpah di hadapan Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad. Ya, cek malaikat Jibril, wahai paduka Rasulullah, siapapun umatmu yang di dunianya lidahnya basah banyak membaca sholawat, kami janji di akhirat orang tersebut akan kami pegang tangannya dan akan kami masukkan ke surga Allah. Itu yang dijanjikan oleh malaikat Jibril. Jadi tukang baca sholawat masuk ke surga, dicekal usaha ku malaikat Jibril, dicekal. Ya tukang baca sholawat lah nudutan dikit, dicekal, nudutan mah mau dicekal sih. Terus dia baca sholawat dicekal ku malaikat Jibril, abus ke surga bareng jeung malaikat Jibril. Terus malaikat Mikail, ya Rasulullah, siapapun umatmu yang di dunianya lidahnya basah banyak membaca sholawat, hatinya berzikir ta'zim kepada Nabi Muhammad, maka itu malaikat Jibril beliau berjanji di hadapan Rasulullah, orang tersebut akan kami beri minum dengan tanganku sendiri, yaitu Talaga Kausar. Alhamdulillah. Terus malaikat naon? Malaikat Israfil anu tukang naon? Niup semprong jeung malaikat Israfil, ya Rasulullah, siapa saja umatmu yang di dunianya lidahnya basah banyak membaca sholawat, hatinya ta'dim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan bersujud di hadapan Allah. Kami tidak akan bertengkar dari sujud kami sebelum Allah janji orang yang membaca sholawat Allah ampuni dosa-dosa. Alhamdulillah. Ya, di orang yang diampuni ku Allah dosanya. Biasa canggih saeutik. Terus dosa beak orang dosa. Itulah janji malaikat. Malaikat terus jadi malaikat anu tukang nyebut nyawa, nyata malaikat Ajrail. Beliau bersumpah juga di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapa saja umatmu yang di dunianya lidahnya basah banyak membaca sholawat kepada Rasulullah dan hatinya mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kami janji akan mencabut nyawa mereka seperti kami mencabut nyawa para nabi dan para ulama. Kami akan penuh dengan kasih sayang. Jadi mual mangi sakaratul. Terus bari mau saya mau nyeri tukang baca sholawat. Insyaallah mal sok kan nyobian. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing nepi ka dieu tah dulur. Ngagungkeun nabi teh sing nepi ka ati. Ngagungkeun nabi urang teh sing nepi ka hate. Sing ikhlas, sing ridho, diuk, tengenahan, tiris, kahujanan, sing ridho ge mah dikubur leuwih ti kieu dulur sadaya. Ya bapak dikuburkan. Terus sorangan, hanya sholawat yang bisa menemani kita di kubur nanti. Hanya bacaan sholawat yang akan memberikan kubur tersebut menjadi kubur bagikan surga, taman-taman surga Allah. Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi baiti bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa
haffatil malaikatu bi ahli dzalikal makan yu'na Jibril wa Mikail wa Israfil wa Karbail wa Ainail wa Safun wal Hafun wal Karabiyun fa innahum yusalluna ala man kana sababa li qiraati maulidun nabi sallallahu alaihi. Tempat mana wae teh usadena, majlis mana wae, pelataran mana wae, di eta pelataran di tempat terus diriungkeun si jalmi kabeh. Ya pas sedek-sedek oge sadaya nu hadir teh ngagungkeun nabi urang, rek ngamuliakeun nabi urang kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah nurunkeun ka ieu tempat malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Karbail, malaikat Ainail, malaikat Sofun, Hapun, malaikat nu teu apal ngaranna, nu teu apal bilanganna, kabeh ngaminan doa urang. Alhamdulillah. Entak ya dina waktu urang marhaba sok omongkeun ku hati urang. Nu hayang payu dagangna omongkeun ibu saya. Teu, nu hayang payu dagangna omongkeun, atau nu dagang hayang payu ge non? Omongkeun. Nu hayang kabeh hutang omongkeun. Ku Allah bakal diijabah dengan keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu caritnya tadi amparan, awas mau ngomongkeun. Pajim teh kira-kira jauh diputing, ya tiris dan abdi teh jeung teu dibere cai-cai acan. Teh mere cai, kalareh lah ibu saya. Ya, alhamdulillah. Sing bunga tuh alhamdulillah. Ari bunga mah make ekspresi. Gelmi lamun bunga, budak leutik menang hadiah. Yo. Cuk panitia teh juara pertama 100 juta dimenangkan oleh Udin. Dimanyontokeun oleh naon? Bapana aya paedah. Udin naik kaluhur bari nereng teh jeung bilang ka naon? Nya tong hadi nu pingsan saha? Eta teh ekspresi naon? Terus aya teh centenan teh pingsan. Begitu eta budak menang hadiah 100 juta, eta bapana teh kieu. Wah, sebelah digebukan. Wah, beres. Entak sholawat nu tadi bari kikiwan teh eta geus sebenarnya lain ajaran anu teh eta teh ekspresi bunga. Urang pas sok kieu. Wah, ieu Pak Haji cenah sigana ieu ajaran sesat. Masya we, kitu beres. Terus itu, ini makan joget sholawat diomongkan, ayo joget dangdutnya tidak hormat nih, kita sama. Terus itu, dia lagi kikiwan, kudu pakai omong gitu. Terus kenapa? Orang itu dengan sok joget, terus sok kikiwan kan? Terus itu, dari jeng bujur maerah, ya. Terus itu, ini bilang ada kikiwan, bari itu mah macam maca sholawat. Eta teh ekspresi bunga bisa apa? Tuh, bahkan surma magentur khusus maca sholawat eta mah kudu bunga. Itu sabab Rasul teh dihadirkeun ku Allah ka alam dunia teh rek mere bunga. Itu alhamdulillah. Bunga kembung di tengah bunga. Geus deung. Alhamdulillah rabbil sudah tuh mau rek terus kita ngaji dah capek kene biasa nabi beres naon beres marhaba ieu mah da eueuh aja nana sih deui mah lain ngaos itunya dari ngaos makias tiap kurang siap dalam satu ieu mah pribados mah rek ngabejakeun bunga we itunya alhamdulillah dulur sadayana itunya ieu pribados teh da ieu mah dari lain majelis haji opan lain ieu mah majelis sarerea menang nyieun nu ngeusianana mudah-mudahan di akhirat sing jadi kendaraan santri mah ngurus bungkul santri mah pedah ngepel gitu bisi kotor dipangepelkeun we ku saha anu nyieunna saha budak santri eta santri bisa padahal dahar teh jeung teri kebetulan tinggal ya bisa ini mah 80% benang santri jadi uyuhan nang teu oge untuk make tukang
pan batu nyari gini mah tuh sok pakai arsiteknya aya ge arsitek eta arsiteknya keluaran sekolah nyata kastrologi dasarnya kastrol tapi alhamdulillah nanti ditangtungkeun kalawan izin Allah diniatan we urang ngagungkeun rasul kunyiana ieu dimulaina majelis teh ibu sadayana tanggal 3 bulan Mulud. Jadi lamun nyari atas majelis bagus pasti emang almarhum sabab nu pertama peletakan duit pertama teh adalah almarhumah. Jadi almarhumah teh ibu sadayana mantaku pribadi tambihan ieu wal muttaba'ah hiji rek nuturkeun akhlak rasul kadua rek nuturkeun akhlak manehna we anu sae. Pribadi cangka emo teh gaduh majelis sabab teu bisa magahanan geus. Teu bisa ngaji eta pun bojo nyarios sadajan ngantunkeun pakarunya cenah nu ngaraos teh kapanasan wae. Cenah urang benerkeun. Alhamdulillah salasa dimimitian salasa kayu ngantunkeun. Doakeun sadaya mudah-mudahan almarhumah sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Tah, lamun rek muludan teh 2 poe teh sare usah kieu eta. Ieu dibagikeun ku barasanya. Ieu nyepretan ieu we, nyepretan mah teh. Romen di duitan bisa. Ulah kakang ku batur. Sok anjeunna mah resep bisa naon. Nyawer teh ku baros pernah dicandak haji ka mana? Ka Panjalu, manehna mah nyawer we. Lokot duit sorangan kieu we. Alhamdulillah eta aya loba nu nurutan. Aya nu nurutan kieu Pak Haji cenah ya abdi gaduh 400.000 rek ngiringan nyawer ka ibu. Ibuna ge geus aya. Bahkan nu pertama nurutan akhlak indungna adalah putra panggedean Yusuf. Katanya pribadi sampai ngecelakan mata Yusuf. Ngecelakan so, teh sabab pribadi setara mere duit Yusuf. Tara mere duit kaputran nu kahiji nu kadua katilu. Pas begitu pribadi meser rek ngeraskeun teh akhlak almarhumah resep naon nyawer pek kupang gede nanti nyarios Pak giringan 600.000 dimana lu buka duitnya ayah weh terojo nu kadua neng giringan 500 terojo lu bungsu giringan 500 dimana buka duit rek nurutan mamah tuh tadi lu dupakin lain ku nilai gede na ibu sadayana pada baros teu pernah miwara itu jadi anjeunna ieu memang resep nyawer ibu sadayana teh nyokot dalil di mana asal anu disawerkeun teh kudu dimarhabaan heula lamun teu dimarhabaan ari mah nyawer teh entak ke urang marhabah heula saha wae nu kenging saweran lamun tina duit sing jadi modal maslahat dunia menang baju sing berkah bajuna nu teu manang nanaon sing menang capek. Alhamdulillah lain ti tadi nya luak ieu nu mere cara abong pribumi ngaji nya ini kisah begitu bari sadayana di ayo jadi almarhum teh kitu ibu sadayana tah ku pribados teh ditampihan sanes bade diresmikeun ibu sadayana sanes bade diresmikeun dan geus aya ngaran mah naon itu ai mahabbah teh dicirian ku maca sholawat urang cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaba'ah teh rek nuturkeun akhlak rasul nya timimiti urang tati calik tuang aleueut bobo hudang sare ka pasar hudang di jalan rek nurutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diceritakeun moal anggeus sabulan akhlak Rasul teh dan rek nyandak hiji weh gedenya akhlak Rasul mah ibu sadayana paling kurang menonjol adalah anjeunna memeh miwarang kabatur kita salat teh Rasul mah nyontohna nyaeta nita sodakoh Rasul tipayun sodakoh nita haina Rasul miwarang Rasul tipayun
Jadi segala rupi perkara dicontohkan ku tingkah laku Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makeweh wal mutaba'ah. Ai mutaba'ah teh nyaeta rek diajar nuturkeun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hoyong dipangaminankeun ku sadaya nya. Mudah-mudahan di majelis sing berkah. Anu ngajarna sing diberi ilmu anu manfaat. Anu diajarna sing menang ilmu manfaat. Oge kapayuna memang pribados gaduh rencana bisa ya. Itu kumargi anu istri hoyong ngobong pribadosna. Pribados teh usadana tadina moal gaduh santri istri deui. Babarka hiji sabab di pribados aya putra lalaki. Jadi ditahan heula nu hayang ngobong ke geus bener tempatna anu bisa disekat teu bisa katinggal ku saha ku pameget jeung direk sare oge. Nya yang teu katingali ku pamegetna nya berarti pameget kudu dipindahkeun ka dieu. Nya rek dipindahkeun we ka belah dieu daek teu daek lalaki rek pindah ka mana? Ka belah dieu ieu sare. Nya pindahkeun ka belah dieu rencana kitu nya supaya manehna daek ngaji deui teh sabab kudu di tempat nya. Ari sare di dieu ngagoler wae karunya di bisi-bisi. Ta doakeun ku ibu bapak sadayana mudah-mudahan ieu salamin aku Allah urang sadayana sing dipaparinan semangat dina ngalaksanakeun parentahan Allah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumargi ieu parebu sadayana gitu aya disebut 100% anggeus pada salah teraca. Tuh tingali lawang kene ieu apa tingali teu lawang teu. Tuh tingali. Tuh di dieu katingali ka dieu ka berarti acan naon? Acan beres. Tah, ieu teh da moal dibereskeun rek kieu we ngahaja. Bisi acara kieu tah. Maksudna di mana acara kieu teh bisa dibuka. Ieu teh nya eta bisa naon? Bisa dibuka kieu maksudna teh ibu sadayana. Jadi ieu mah samaresna majlis lowong. Gitu. Sabab acan naon? Acan beres ieu sadayana. Ieu mah majlis menang sarerea ngeusiana ge ku sarerea mudah-mudahan di akhirat sing jadi kendaraan naon? Ieu sadayana. Terus naoskeun deui ari eta cenah anu ngagarantung di luhur rek diajut ku abdi lain. Ya, ieu mun diajut karunya nu pendek geus. Tah, engke di mana beres marhaba samemeh doa ieu ku budak santri dicabutan. Dicabutan, ditilepkeun, dialungkeun. Bawa jeung ieu jeung teh. Nu meunang pake. Nya supaya naon? Nah, pribados aya hiji rek nyawerkeun acuk nu dipikaresep ku nyalira jeung di mana pribados make acuk eta pasti pun bojo komen. Komenna teh kieu Pak cenah Bapak make acuk eta mah kasep. Tuh. Kita punya da ieu mah baheula cek saha. Cek bojo. Tah rek dihadiahkeun ku pribados rek disawerkeun arek atas nami hadiah almarhumah ngan saha wae nu meunang lamun moal kira-kira dianggo sok jual di ka Pak Haji dibayar 300. Ayo baheula nyeuna 1 juta kan geus lila jadi sabaraha? 1.000 nya. Abdi mah rek dipake. Ya semangat dipake mah. Lah saha wae anu meunang nomor nu eta maksudnya saha wae da ibu mah mungkin dipake sabab ieu mah pakaian saha pamaget saha wae nu kenging eta terus teu bisa daripada teu dianggo ku ibu mah geus moal dianggo pasti atau ku bapak ge moal dianggo ku sok kurang gede sok wihkeun deui ka Pak Haji. Ku Pak Haji opan rek dibayar cash moal dianjuk 300 cenah 1,5 juta baheula eta mah 5 tahun yang lalu. Nya. Untung dipamerkeun oge rek dibayar deui. Ieu ngan rek dihadiahkeun saha? Eta maksudnya. Tadi cek Pak Ustadian jadi ieu teh aya TV mun TV mah loba usahana katunyana we hareup. Nya, aya TV mah usahana yang suka kita hareup nu tukang TV na teh kan boga TV mere TV ka dieu bisa. Tah kitu para usahana jadi hiji pribados ieu mulem kasadayana teh rek muludan. Nya rek ngagungkeun Nabi, rek ngamuliakeun Nabi, rek ta'zim ka manten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemampuan awaknya lira
berkah nama sing benang ku sadaya nu gering sing calagur ku berkah ieu maulid khusus ieu ayeuna anu kerame corona urang mah sing dijauhkeun ku Allah dina berkahna maulid naon wae kahayang ibu bapa nu hadir di dieu karena diaminan ku para malaikat sing yakin pasti balik di dijabah ku Allah. Udah dagang sing payu dagangna sing gede batinna boga hutang sing dibayar hutang beda ngomongkeun hutang amin sing kabayar sing dibere jalan ku Allah Ta'ala. Mama santren sing barisa ngaji nu sakola sing berhasil sakola nu jomblo sing merenang jodoh bae mana beda nu jomblo sing kenging jodoh Dibales mangga jomblo nu jomblo ieu mah jomblo teh naon pan aya ibu sadayana gitu kan ieu kupingkeun ku sadaya lamun urang punten bisa aya di dieu anu tacan gaduh coroge cek junjunan urang teh kudu boga sabab lamun teu boga ibu sadayana ibadahna rugi dengekeun tah macan kita pergi doakeun ya ku pribados di dieu nu jomblo sing meunang jodoh amin. Terus rugi nate ke di surga teh bawah nu ngaleng karena senta bawah nu ngaleng jadi tuh teh jaba anu nyerangan mah sholat tadi hiji kan nyerada oke tarik jadi ibu sadayana ieu berkah maulid teh sok we ku sararea yakinkeun omongkeun hadirkeun di mana ngadoa maulid terus urang nyuhunkeun ka Allah kalawan syafaat Rasulullah cita-cita sadayana sing dijabah ku Allah Ta'ala amin ya Allah ya Rabbal tak sakitu haji nama ibu sadayana ieu karunya geus ngalapareun ieu hande ibu teu kudu ka dieu nya sabab ieu pribados geus ngatur kanggo nyawerna pasti kasawer kabeh bedanya paditu ka dieu ngan pedah lamun anu ti ditu ka dieu sadayana nya engke lamun geus naon lamun geus marhaba jeung geus didoaan sabab lamun can didoaan bisi teu berkah nya teh ibu ayeuna urang marhaba heula tapi urang gelar sorban heula nya urang gelar sorban perlu sadayana lamun teh mah aya gede urang jieunkeun teh kobong urang kali gitu nya hendak merena kudu gede atuh ulah 2000 wae di bawah 2000 muludan 2000 tahun kamari KWC sabaraha ieu nabi teh pan aya ieu selatan mah dua kayak nganol genep lewat sok urang maca salat bari maca salat umi itu anu masihan di hadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalawan mulih di dia naon we cita-cita sing dijabah dikabul ku Allah Ta'ala sok saja urang sholatan heula sok pameget ku pameget istri nya sok urang gerak salat terus urang marhaba urang ngadoa urang minta ka Allah Ta'ala Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli Rasulika Nabiyil Ummi Allahumma salli ala Qubul ya Allah Abdi Sadayana ijabah ya Allah hajat Abdi Sadayana Assalamualaikum abdi ya Allah kengingkeun abdi sadayana syafaat baginda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad abdika rasulika nabiyil Allahumma shalli
urang ningal ka urang sadayana. Dulur sadayana yakin ke Nabi urang ningal ka urang sadayana. Beliau hadir dengan tersenyum. Beliau hadir dengan tersenyum. Beliau menyampaikan hajat Allah Ta'ala. Dan saya ijabah ke Allah, dikabul ke Allah, muli didesingkai kabulan. Alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rasulullah, sayyidina wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika. Gambaran ya Nabi atas musibah sebagian daripada hartanya. Semoga Allah menghapus kalau saya bisa dapat Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan jalma anu asap sholawat dihampuraku Allah, dirangsaku Allah. Atena jeung jasana dina saban panyakit. Bacalah sholawat pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala sadayana parantos ngimpakeun sebagian daripada hartana kalawan ikhlas nu dipasikeun anak mugi ku Allah sing dibalas kalawan balasan anu pangsaya-sayana. Sebagai sabar dijabah dikabul doa amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sok aya marhaba anu singkat umum, akhirnya ngamarhabakeun jeung dipainan urang sadayana.
sok anu rek ngabutan ieu Siap. ayeuna urang